ngupangkeun Ostap dina Pianjelita Margaret Huitonga ti kelas 10 MIPA 2. Di dieu abdi bade ngadongeng anu judulna Reungit Nu Sok Disadana Ceuli. Di jaman baheula aya hiji kerajaan negara reungit anu diratuan ku reungit awewe. Eta negara teh pohara beungharna kacida, tantarana gagah. Kitu deui patihna anu satia. Sang ratu kacida dingdingna, pakeanana harurung herang, ditambah make gelang jeung suweng emas. Mani wibawa pisan lah pokona mah sang ratu teh. Dina hiji peuting keur jemplang-jempling, aya hiji jelema nu asup ka kerajaan reungit eta. Kabeneran tentara anu jarageun teh sare Tibra. Atuh jongjon eta jelema asup ka kamar ratu. Kabeneran ratu oge keur Tibra sare. Karayap eta jelema ngadeuketan sang ratu reungit. Tuluy suweng emas nu dipake ku ratu reungit dicopot. Tapi kakarak ge dicopot, sabelah ratu reungit eta kaburu hudang manten. Tuluy gogorokan, "Tolong, tolong, tolong!" Eta jelema teh langsung kabur kaluar bari mamawa suweng sabelahna.